warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ahli taqwa wal jud. Salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil khulud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asli nuraniyah wa lama'atil qabdati rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa rajainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjati saniyah wa rutbatil aliyati manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum min huwa ilaih wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi azazama khalaqta wa rajakta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'asu man afnait wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil. Wa qala aja wa jalla fi ayatihil karimah a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu sakiran alima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Wa qala sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhah man adama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anil ma'asyi wa tubyan la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Dibayun anu kasumangakeun hormat kalih ta'lim simkuring papangresana para kiai, para ajengan, para asatidz wal asatidah. Mobil khusus pangarsana ajengan anu nyesepuhan muruk mitutur ka urang sadayana di ieu tempat. Mobil khusus ayeuna pangarsana sepuh simkuring sakandenan guru simkuring pangarsana Raden Haji di Bustanul Wildan pangarsana Raden Haji di Gamlung oge teu ka Kantun karesana Kidulun begedung Al-Ba'at. Alhamdulillah aya biasa sasarangan sareng urang sadayana di ieu tempat. Urang doakeun ku urang sadayana khususna mantena umumna para ajengan para ustaz sadayana sok sanaos teu kasebatan musim kuring margi kirang paus ananging tengirangan karena hormat tasareng takdim sim kuring ka barantena. Pamugia barantena sing ditambih-tambih ku Allah Rabbul Alamin barokah yuswana, sing ditambih-tambih ku Allah Rabbul Alamin barokah ilmuna, sing ditambih-tambih ku Allah Rabbul Alamin barokah rizkina, sing ditambih-tambih ku Allah Rabbul Alamin istrina. Satu juhu
Setuju teh. Bio abi yang itu setuju. Kaingan si boy mencalawak ketulus. Tuh cina kita. Utami nabisan mempemulia guru-guru urang sadayana sing paragja mulia dunia nasinaran akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal. Kehormatan salajengna kasumangakeun ka pangersana pupuh di lemur ais pangampih di kori tikawin pangersana Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kawil parak dugikeun ka pangersana kepala desa. Alhamdulillah sasarengan sareng urang sadayana dina ieu acara. Pamugia pemerintahan sadayana khususna di ieu desa Cigenel sing janten pamimpin anu amanah turu istiqomah. Biasanya anak masyarakatna karena jalan bagja jeung mulia dunya parat tepikeun ka akhiratna. Kehormatan salajengna kasumangakeun ka pangersana Babin Mas, pangersana Bapak Babinsa Desa Cigenel. Oke ibu-ibu anu rawuh, bapak-bapak anu araya, anu sami dipihormat. Oke mudah-mudahan calikna urang hadirna urang ka ieu tempat teh sing disarengan kumang pirang-pirang rahmat ridho tur magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ieu teh rada bingung abdi teh ngaji teh. Ai pangna bingung teh. Di dieu aya, di dieu aya, manya kudu jiga keuyeup kitu jiga kukulingan. Ibu Wios kapeng kerat. Wios. Karena Wios. Ibu sadayana heulaanan dipayun anu kasumangakeun guruda kabeh ti belah ditu ka belah dieu. Ai ngaji mah isin ka bina-bina. Kiai garigik ajengan bayata di dieu mah. Dek naon atuh ujang jauh-jauh jig-jig ka dieu. Kabita ku pidawuhna junjunan alam Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam silaturahmi teh janten sabab panjangna yuswa sehat salira oge jembarana rezeki. Hayang kabina-bina panjang yuswa bari sehat jasmani oge rohani oge rezeki dibabarikeun maka ngabeleunyeun we ka dieu. Intina pisan mah sejang ngalaksanakeun silaturahmi maka dipayunan nu kasumangakeun ka ibu kalih bapak sadayana nyangakeun salam silaturahmi daraman ibu bapak sadayana ai ajengan mata jig-jig ka dieu ge cager maka rumah sakit. Alhamdulillah daraman ibu daraman. Alhamdulillah garaduh artos. Alhamdulillah jaba damang jaba gaduh wasilah urang silaturahmi dina ieu siang pamugia ibu jeung bapak miwah abdi sadayana sing paranjang yuswa sing sehat salira sing istiqomah dina ibadah oge pamugia artos anu ku ibu dipika gaduh tadi teh sing langkung seueur tur barokah. Duh ya masalah artos mari make ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin cenah kitu ngalengis amin lagi katingali pangalengisna amin pangtebogana duit jika mah eta maka didengekan oge eta kaduan. Nu kahiji nama eta we nyangakeun salam silaturahmi salajengna dina ieu acara taklim wa takrim wa mahabbatan bi Rasulillah dina sasi mulut teh ayeuna. Alhamdulillah kamari sapar geus angkat jebul we bulut ieu teh bulan nu ditunggu-tunggu komo ku ajengan nu sok kaluar. Mata abdi celong awak teh siga tas gering dalantaran kamari sapar ieu. Muludan sarwaktuna Rajab can datang nu ngawinkeun ge da eureut. Nu nyunatan teu aya paling untung menang tumpeng ti tatangga tumpeng teri teh geuningan anu lahirna sapar. Gejlik we ayeuna mulut da ieu teh abdi teh bade memperbaiki giji. Dapun gojo oge di imah teh meni ngongkoeng atuh ieu. Kamari bulan sapar mah ayeuna mulut geus rada nyah-nyahan lantaran sok sanaos pun bojo teu ngiring pan geuningan sok dibahanan biasa naman. Biasana duka ai di dieu ujang di dieu mah teu biasa keun di ayeuna ieu. Alhamdulillah gar we ieu teh tayang perdana abdi teh mulut ayeuna teh dina ayeuna kaping sabaraha ibu eta mulut teh kaping 4 kaping 5 arenya kaping 5 gar we ngayakeun muludan sakantenan kersana ajengan di dieu syukuran ka Allah nyuhunkeun kasalamatan kabagyan kamuliaan ti Allah bade ngalaksanakeun ibadah ka Allah Rabbul Alamin nya eta ibadah umrah. Gar we ngayakeun pangaosan ngan heulaanan
dina ieu pangaosan intina tina pangaosan teh mata janten ilmu teh lamun kaharti heula dalantaran abdi hariwang ka bina-bina gedawuna junjunan alam mani zadada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan sajal mah dek urang dieu dek urang ditu pangarti beuki gariki pangabisa beuki bayatak ilmuna beuki numpuk ai amal anger siga manuk dina palangkring cingekreng di dinya teu naik-naik maka nu kitu teh lain beuki deukeut jeung Allah ila bu'dan angin beuki jauh anu sajauh-jauhna hariwang dieu hariwang teuing urang dieu ngayakeun pangaosan jeung Allah beuki jauh nah naon margina da teu amal nah ujang make jeung teu amal da bongan ngajina teu kaharti ceuk ibu teh da amal teh kudu ngarti heula leres Bu da lamun teu kaharti mah meureun boro-boro amal da bakal nanyakeun heula urang contohkeun milih teu perjanten ibu teh gaduh murang kalih istri ceuk ibu teh kieu nyai nu geulis si bahenol nerkom si panggelis nasalangit setengah si batu baterai cap kucing moncor cik pan sok itu kaputra malas paingan sesepuh kapungkur mual apa rupa gelis lamun can boga budak awewe mual apa rupa kasep lamun can boga budak lalaki da ka anak sorangan maka jen porojo siga habu kagelis si padubang patria bakat tunya kanu janten putra malah ditenabi mah aya ibu-ibu anu nyaah kanu janten putra da tepikeun ka poho kana rupa jadi buta warna salakina teh kulitna teh coklat ngan kolot coklatna teh pamajikanana kulitna teh hejo botol borojol boga budak da percis siga kopea burudru eta hareupeun batur ceul jadi timbangna teh teu eureum litari si heran yang serang geus kitu nah cing da nu heran yang serang teh gunung geneuk oge ka anak sorangan mah disebutkan heran bakat punya malah ditenabi mah aya ibu-ibu anu tepikeun ka api-api edan bakat punya ka anak ini dia mau malpati eueuh barinya ditenabi mah bakat punya ka anak api-api ebel di dia aya ibu nu nyaah ka anak tepikeun ka api-api gelok aya teh aya haji nama malpati eueuh barinya boga budak umur 2 tahun dibawa ka cai geuningan di mandian yang ayo pakok gitu-gitu tuluy di kayu putihan tuluy make wedak tuluy di bajuan budak teh dituna dina meja oh di perom dak caha eta oh budak maneh kayak budak RW Gusti do aku salapan bulan eta ngegegembor yang kira asa ditiir nang karak asa dihendak nang kuban sieun ditu nang karak sieun beula salapan sasi di kekendor umur budak 2 tahun da teh eling make jeung nanyakeun budak sah dak caha eta dak maneh aya nu gigituan di dia video bigitina urenya nu gigituan dak caha eta teh bakat punya kanu janten putra ibunya kanu janten putra ceuli ibu teh nyai nu geulis si bahenol nerkom si panggelis nasalangit satengah si batu baterai cap kucing moncor panggeserkeun si kira-kira eta putra ibu anu geulis teh bakal ngehukum mah naon margina eta budak teh aman kita lantaran kalimahna teu kahartos teu kaharti kudu ngarti heula mun kieu baca ibu teh nyai anu geulis budak emak si panggelis nasalangit satengah pangmeulikeun pecin hiji ieu duitna 100.000 peker maneh pamulangan anak kabeh ngadaceul ka budak jaba kaharti jaba buruhna badan heulaanan ngarah ka hartos dina ieu pangaosan ngarah jadi ilmu anu anfa anu saluhureun manfaat luhurna teh anfa ilmu nate manfaat teh dunia akhirat heulaanan urang tamsilkeun we nu kahijina pisan upami abdi dipetok upami abdi dipiwara ngaos di ieu tempat kadah ka hartos atuh abdi kadah nganggo bahasa urang ieu urang Cigede mung hampun tanda namanya teh kopi teh acan see atuh disuguhan ge ieu susu da moal dileueut ku abdi mah abdi mah turut tumutur ka Pun Bojo malah mau ngaji teh sok cenah ciguae ngopi mah dek di Cigede jik dek di Subang jik dek di Majalaya jik ngan kade nyusul mah kudu di imah cenah itu kurang mah direueut ku abdi kadah nama nganggo bahasa urang dia ngan hapunten moal tiasa nganggo bahasa urang dia lantaran geuning sekaterangan aya paripaos ieu Bu ceuk urang Jakarta mah lain Padang lain ilalang lain koki lain lain Padang lain ilalang lain koki lain
sarua tuh bisa namanya kurang gitu. Ibu-ibu eta pengharup namanya kikiwa cek abdi teh di Jakarta ya pribahasa kieu lain Padang lain ilalang lain koki lain ngahulang cek kawas ibu bi geus lila ngajawab lain mujair baru kana teh koki lauk beureunnya ibu-ibu saya yang ibu-ibu mah lamun ngajina teh ibu-ibu mah banderingan sok loba nu dipu nya umut-umutan teh sugan teh ngarti padahal mah panurutan tunuh teh terus tema beri umut-umutan ke hati bahasan abdi aduh ajengan beri nyarap karena hati lain karena tiung hati karena tiung amuanya nak bahasa urang dia kenalah urang bahasa urang gitu da geningan jalmi mah ibu bujeng-bujeng benten daerah bujeng-bujeng benten desa benten kecamatan benten mastaka wae oge bahasa nanti tos benten ibu gaduh putra 10 togona bahasana sami teu kahoyongna sami teu 10 teh 10 rupa abdi we boga budak 3 ti 2 bibit abdi mah 3 bibit kahiji pun bojo bibit kaduana abdi da moal ngenog isa bibit dan nu 3 teh 3 rupa sanajan aya nurun ka indungna saeutik aya nurun ka bapana saeutik rupa-rupa 3 budak abdi nu panggedena lain ngawiwiran dan nya kenyataan anak itu lubang badagna sifat nanti hamur duit kata kamu dibere sakitu sakitu tara malikeun pamulangan pamalikeun rokok jeung desa bungkus duitna 100.000 sugan saperak pamalikeun pamulangan dan teu hamur duit buka hiji mah percis pisan siga hidungna buka hiji mah anu kadua budak abdi teu pati hamur duit mangan eta mah bawel carek nya ngereng di titahna malang lamun di papatahan teh cenah ngalereng weh begitu bawel nu kadua black pisan jika indungna nu katilu budak abdi leutik keneh eta mah bangunan teh soleh bager kayung-yung percis siga bapana eta kapunten abdi moal biasa nganggo bahasa urang dieu kapunten pisan nu salajengna ka para masai ka pangaresana guru ka pangaresana para mistari sadaya-sadayana dina nyimak ieu pangaosan apa nyuhun we atau nganggap ajengan komo kiai nu jeung parintaos sia ngarah ka hartos mah anggap we abdi teh budak ibu nu keur diajar nyarita balelona abdi teu kahartina abdi upami ibu jeung bapa ka abdi nganggap budak sorangan insyaallah bakal kahartos abdi ge buka budak nu leutik teh keneh dina hiji waktu aya kahayang bari balelon pokna teh bapak hayang kandung 4 embing engkong biji kok kahartos we ibu teu da lain indungna da ku bapa ge moal kaharti da lain bapana da ku abdi mau ujug-ujug ka panggih nah hayang naon ujang budak teh make jeung hayang kandung 4 embing engkong biji kok eta teh kieu hartina teh bapak hayang kandung bapak hayang ka Bandung lain hayang renung hayang ka Bandung 4 embing engkong eta teh tumpak mobil kol biji jikok eta teh meuli ukro sejauh-jauh nya tina jikok kana ukro kajian jauh maksudna kajian anggang maknana lantaran menyarita anak sorangan da ujug-ujug ka harti ku bapana heula anan dina ieu pangaosan memperemut kana maulidna Kangjeng Rasul sakantenan sareng syukuran karsana ajengan di dieu nu bade umroh teh ya ngayakeun di pangaosan intina pisan ibu jeung bapak hadir ka ieu tempat teh adalah ditulungan ku Gusti Allah ujang mama jeung abah lain ditulungan teuing ku Allah padah deukeut we eta teh kalimah teh sombong ka pangeran naon sababna marukana deukeut teh bisa nulungan kana daek namina bala kataatan ka Allah teu bisa nulungan lamun mah deket bisa nulungan karena keresana ibadah meureuh deket bakal ngaraji jeung ka masjid kabeh nanu deket aya nu can apal jeroan masjid ujang mama pada kersehat we ngaji teh jeung ibadah lain eta lamun mah sehat bisa nulungan karena keresana ibadah nu jag-jag nu sehat bakal ibadah kabeh nah nu jag-jag jeung sehat loba maksiat ka pangeran urang hadirna ka ieu tempat teh semata-mata ditulungan ku Gusti nah Allah make jeung nulungan urang lantaran Allah nyaaheun dek mere naon Allah dek mere kabagjaan ka ibu jeung ka bapa dunyana jeung akhiratna amin ya Allah ya rabbal
otak hadir ka dieu sanajan teu susuhun ngadumpuk imah can diberesan ya ban can disapuan belenyeng ge ka pangawasan ieu teh ngadohirkeun bahwa ibu jeung bapak sadayana jalmi nu mika cinta ka baginda Nabi besar Muhammad. Laras ibu cinta ka Kangjeng Nabi nyaan Bu cinta ibu ka Kangjeng Nabi cinta mana jeung ka caroge asa bingungnya ngejawabna nyebutkeun cinta ka Nabi salaki aya sing di timur makana teh jadi teh sing cinta ka Kangjeng Nabi naon sababna cinta ka Kangjeng Rasul itu ngabogaan samroh ngabogaan buah di mana ibu jeung abah mika cinta ka Kangjeng Rasul sapaat Kangjeng Nabi anu badagna ka bina-bina anu diharapkeun ku sakabeh makhluk ku sakabeh jelema nu iman nu Islam bakal kacangging ku eta jalma. Da urang gigian intina lamun rajab-rajaban mulud dan malam Jumaah sholawat jeung marhaba naon intina hayang husul ila safaat hayang disafaatan ku baginda Nabi besar Muhammad. Urang mah masyaallah ai cita-cita luhur Nabi akadaek ai amal pan urang mah da dilanceuk urang mah jeung setan cita-cita mah ibu jeung bapak termasuk abdi da hayang kasawargana Allah laras abdi mah ujang malah hayang disawarga teh hayang reureujeungan jeung Kangjeng Nabi asa teh era eta kalimahnya kira-kira lamun urang reureujeungan jeung Kangjeng Nabi dina sawargana Allah ngai amal Nabi bakal katurutan ku urang da moal katurutan boro-boro amal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal haji ino ge teu katurutan ku urang ai di sawarga hayang reureujeungan jeung Kangjeng Nabi ai akhlak loba nurutan akhlakna Firaun era ka bina-bina eta teh saperti lamun dinu hajat mah saperti kieu ibu teh ai ngamprop 5.000 perak ai dahar hayang sarua jeung 100.000 atuh eueuh nu boga hajat maka upami ibu jeung bapak dek hajat kudu nyieun baliho simpadan 100.000 parasmanan jeung sate 5.000 cimogo jeung hulu japu pamodel urang amal jika kieu hayang reureujeungan jeung Kangjeng Nabi di sawarga ujang eta teh bakal kadugi insyaallah naon margina lantaran lebetna jalmi kana sawargana Allah itu lain sabab amal la yadkhulu ahadukumul jannata bi amali tidaklah seorang pun dek ibu dek bapak bisa menggapai sawargana Allah kalawan amal nu saperti mana nu bisa kadamel nu bisa meuli kana sawargana Allah waliya sahabat ya Rasulullah upami amal abdi teu tiasa meser kana pangkat luhur sawargana Allah kumaha ai amal gamparan amal Kangjeng Rasul manu teu aya corekana amal Kangjeng Rasul mah teu aya lepatna lantaran dimaksum ku Allah bahkan Allah ge muji kana akhlakna Kangjeng Rasul wa innaka la'ala khuluqin azim Kangjeng Rasul ngagadeuan akhlakul karimah ibadahna waduh super nabi akadae ai amal gamparan biasa meser kana sawargana Gusti kumaha Kangjeng Nabi wala ana amal kaula oge saur Kangjeng Rasul moal tiasa meuli kana luhur sawargana Allah kunaon atuh jalmi tiasa lebet kana sawargana Allah ya taghammadu bi rahmatillah ibu jeung bapak bisa ucang angge cicing dina sawargana Allah lantaran cucuran oge cukang rahmat di Allah Subhanahu wa taala tak urang gigian dia teh hayang meunang rahmat di Gusti Allah kalawan sabab naon ngagungkeun ka Kangjeng Nabi lisan dibaseuhan ku sholawat bahkan cek dina katerangan ibu ngaoskeun sholawat sabalik Allah mah mere rahmatna lain hiji 10 rahmat hiji sholawat 10 rahmat di Allah engkau 10 rahmat biidnillah jelema rahmat ngan hiji wae bisa asup kana sawargana Allah. Nah maka kurang jadi dia teh memproklamirkan diri bahwa kurang malamun dina seperti dina gerbong kereta api mah dipinuhan kurunta dipinuhan ku sampah jerona teh cau buruk cangkang cau engkol buruk tapi hayang tepi ka Jakarta urang nempel we kana lokomotif anu cepat saha lokomotif anu cepat anu bakal dungi ka Jakarta baginda Nabi besar Muhammad maka kurang teh ngaluhirkeun ka cinta nek naros deui laras ibu cinta ka Kangjeng Nabi urang buktikeun da kade cinta mah sanes di dieu Bu sanes di lisan kadah dibuktikeun ku ahwal contohna ibu ai ibu cinta ka bapak barudak bejakeun sanes teu ngajara mah beureun terus teu barogoheun ieu urang dieu mah ai ibu cinta ka bapak barudak bapak
barudak we urang teh kudu make jeung bebebnya lah era kasalaki bekat gugut nyebut bebeb ayo isuk-isuk ke gorowok beb ieu pacul tinggalun bener ka bebeb pacul bapak we pak itu pan meureun ibu cinta ka caroge sanes di dieu bentukkeun ku pengabdian jeung pengorbanan da bohong lamun ibu nyebatkeun cinta ka caroge tepikeun ka ngacai cek caroge teh mah pangdamelkeun kopi sudi mah kera nyangu mutalak bakal digiding dibawa ka lebe dibere talak urang isian ditalak ku Kangjeng Rasul urang anyor-anyoran ngaku umat na iku Kangjeng Nabi diserahkeun isian ka bina-bina maka urang buktikeun ya cinta urang ka Rasul teh ulah ukur di dieu buktikeun dina ahwal anu nyata ulah ngabohong da ngabohong mah eta teh rugi keur diri oge ngarugikeun ka batur abdi gungsi dibohongan ieu abdi dipayun naos ka itu kalbiraya Ciwidey ai tempat nate celak nyeng celak di luhur ibu jika nanti eta lamun bentang ditowel ku gagang sapu da bakal tepi ku luhur iris bea kadai jam 11 menugi kadinya teh cek ajengan teh cenah bade ngaleut naon bade kopi bade teh manis bade susu cek abdi cing teh kang nuju tiris kieu mah abdi nyuhunkeun teh we nu pait anu haneup nama kejengentan teh anu pait lantaran dina meja geus ngajubruk aya kue nu pasagi opat merek mah kongguan dek naon menta nu amis pada tadi geus amis lol we dibere cai teh teh anu pait teh bareng dileugut da tepikeun ka nyengir bakat ku pait dek diubaran sing teh ku kue anu amis mukakeun turupna ai dicokot teh ranginang ieu eta nu bohong teh kada ibu montong ngabohong maka lamun boga kue urut kongguan montong di usian kuranginan jeung kicimpring ngabohong teh panu nyokot teh jadi ngagebeg dina hatena teh anas deungeun anu amis geuning ngajarona teh kicimpring ibu ge ulah jika kitu urang dohirkeun atuh urang cinta ka Kangjeng Rasul teh cek dina katerangan ai jalma anu cinta ka hiji perkara tara kurang tiga bogaan tilu sifat anu nempel dina awakna cik kurang buktikeun urang dia ngaku cinta ka Kangjeng Nabi nyaan anta Nabi bohong nomor kahiji jalma anu cinta kana hiji perkara mah seueur nyarioskeunana laras upami ibu mika cinta ka pungkur bobogohan jeung Mang Ibro contohna cinta pisan ka Mang Ibro saeutak saeutik teh bro deui terus aya ke daun sawu kata baku angin pan urang meunieu sugan teh Ibro cenah kitu naon sababna ibu make jeung lisan sering diwasahan ku jenengan Ibro lantaran hate ibu geus kapincut ku hiji pamegat nu jenengan Ibro bohong ibu lamun nyebutkeun cinta ka Kangjeng Nabi tapi lisan tara nyebatkeun jenengan Kangjeng Rasul seueur jenengan Kangjeng Rasul teh seueur ka bina-bina malah panggeningan dina Dalailul Khairat mah diterangkeun jenengan Kangjeng Rasul teh aya 200 hiji Muhammad Ahmad Tauhib syukur ka bina-bina kan disebutkeun ku urang nu pangagung-agungna nu kahijina teh jenengan Muhammad ngan ulah Muhammad digeduan da eta membeureun sumul adab boro-boro urang pangkat sebagai umatna garwana oge teu wantuneun nyebatkeun jenengan pangkatna we ya Rasulullah pantesnya abong itu mada atuh nuruk cupu Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah jeung Sayyidatina Khadijah mah disebut nuruk cupu ai urang mah jeung bapak barudak ibu jeung lain nuruk cupu pariuk mangih kakep ya bapak pariuk teh bari kakep atuh mungkin telak apa ulah diturutan belah dinya nama pak pebujeuh mah atuh akhlakna Siti Khadijah tan katurutan bidian abdi dek dina wak manggil mah dek nurutan Siti Khadijah da geuning Siti Khadijah ke Kangjeng Rasul nyipatna teh pangkatna parang boga salaki hansip ieu garuan teh ka dieu ya hansip amon tong dina-dina teh naon atuh meureunan lamun urang ngaku cinta ka Kangjeng Rasul sing sering maseuhan lambe ku aosan sholawat ka baginda Nabi besar Muhammad barokahna ieu muludan teh sing jadi panghudang wayang sing jadi panggeuing kana ati anu keur sare lamun urang kadul lamun urang jarang sholawat ku sabab muludan hayu ramekeun sholawat ka Kangjeng Rasul lantaran sholawat itu adalah hiji-hijina jalan anu makak jadi sabab urang kenging sapaati Rasul oge salamet di payeuneun Allah Subhanahu wa taala. Ibu asok ngaos sholawat
sok sakedik sok seueur sholawat teh ibu cek dina jamiah tu sholawat ala sayyidi sadat aya dijebatkeun 12.000 wa qala ba'duhum saur sapalih aya dijebatkeun 4.000 ribuan sholawat abdi bade naros ka ibu anu di dieu anu ngaku cinta ka Kanjeng Nabi ribuan sholawat apal ibu 1000 mah sholawat 100 10 nah 10 teh nyebut cenah bisa sieun dipetel bakal nantinya jika anak gitu aku dukia atuh naros ka ibu mah ibu nu ngaku cinta ka Kanjeng Nabi ngaku mahabbah ka Kanjeng Rasul sholawat tepikeun karebuan sholawat mana nu pangapal-apalna halo sariawan ya salawat mana pun nu pangapal-apalna ya Allahumma sholli sholatan jago di Nabi mah kajawabna teh refleks bu sehingga sholawat teh loba ka bina-bina nu pangapalna mana ai ujang sallallahu ala Muhammad cenah itu sholawat Jibril teh anu sampai pake barisa salaman dirinya pan ai salaman matahara make jeung sholawat kamilah Allahumma sholli sholatan kamilah hatara kan lamun ibu salam jeung geuning ke suwi di majelis jeung Bapak sallallahu ala Muhammad eta nya osok itu malah di Nabi mah aya ibu-ibu nu rada make jeung bangor mengisan ajengan beli kapok beli kosen unggal balik ke pengajian eta deui na teu meunang lamun diganti ku kulhu sudah gitu pek onam cing teh ajaran pek lamun dek balik sasalaman make kulhu Allahu ahad Allahu nan balik ku dibari hidangan datah deui aturan cing teh jeung eta teh lain nyarane kana korsi lain hasil pemikiran udang gering di mana jelema berkumpul ibu ririungan jeung bapak sapertos kieu tapi teu ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Rasul maka ieu tempat ieu golongan leuwih bau di pandangan Allah tibatan bangke nu aya di alam dunya lamun teu ngalantungkeun sholawat alhamdulillah sholawat tadi ngagedar sadayana ieu dipingkeun teras nume sholawat deui alhamdulillah di mana hiji tempat diawasan ku sholawat mancur cahaya dugikeun ka arasna Allah bahwa dia tempat nuju diayakeun acara ta'lim wa takrim mengagungkeun ka baginda Nabi besar Muhammad sholawat sallallahu alaihi wasallam sampai pakai sasalaman sholawat Jibril eta teh pan ibu mah geuning sok make jeung aya nu make variasi salamna teh di belah ditu make jeung sallallahu alaihi Muhammad siga nu ngati jadi nah cingka make jeung kikieuan ai pek teh geulangna katuruban ya eta teh di belah itu di kieu-kieu eta na teh da geulangna katutupan ai nu tukang mah teu kikieuan atuh bogeun geurang salamna make teh sallallahu ala Muhammad seperti itu nah cingka make jeung dikieukeun ai pek teh alina anyar paingan tadi hareupeun abdi teh ujug-ujug ieu saat teu mungkin ali geunya di itu di tanah abdi di dia memual eueuh beurnya juga nanti ya sholawat sininyaan da margi sholawat mah ibu ya keutamian sholawat dina Sifaul Asqam aya katerangan Nabi Allah Musa alaihi salam ditaros ku Allah ya Musa apakah anjeun hayang deket jeung kaula leuwih deket tibatan ceuli jeung degena Musa apakah anjeun hayang deket jeung kaula leuwih deket tibatan soca jeung awasna Musa apakah anjeun hayang deket jeung kaula tibatan cangkem jeung lisana kumaha saur Nabi Musa naam ya Rabb leres ya Allah wartoskeun ka abdi kaifiat anu mana tata cara anu mana sangkan abdi tiasa caket sareng Gusti leuwih deket tibatan soca jeung awasna kumaha saur Allah Rabbul Alamin lobakeun ku anjeun sholawat ka kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkat nabi dugikeun ka kieu saur Nabi Musa alaihi salam lamun kaula lahirna dina ba'di dina akhir zaman kaula anu bakal memproklamirkan diri sebagai umat Muhammad Nabi wae hoyong dianggeun umat Kanjeng Rasul urang masing syukuran ka Allah tos janten umatna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoyong caket sareng Allah sholawatnya bahkan mufti Mesir nyarioskeun sapertos kieu setiap ibadah ibu salat, ibu zakat, ibu puasa, ibu bunga haji, ibu sodako kabeh disangharepkeun kana dua lawang ibu salat disangharepkeun ke dua lawang naon lawang kahiji lawang nu kahiji marakna teh ditarima
lawang muka dua merek nate ditolak. Teu saeutik jelema salat anu salatna ditolak. Teu saeutik jelema anu sodako ukur biak harta tapi eueuh nilai di hadapan Allah hiji-hiji azab. Namun bergijing sabab lantaran eta jelema nyorang kana perkara nu matak ngabatalkeun kana sodako. Matakan Allah ngadawu dina Al-Qur'an dirinya anu ibu tepati apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Saking gunyahna Allah. Hei jalma-jalma nu iman, ulah sedekah anjeun dibatalkeun ku dua perkara lebar. Rezeki teh meunang dunya teh meunang capek, meunang hese tepikeun katak-takok ge pan bahili jeung pupunakan muni. Lumun pan di teh pinuh ku batu ali lantaran sasangaleun. Sampean tepikeun kajebrak dipake sedekah ai di akhirat kadang tina sedekah teu ngegel bau-bauna acan. Nah naon margi jeung sabab lantaran eta jalma dina sedekahna ngaliwatan dua sabab. Nomor kahiji bil manni nyebut-nyebut kana perkara nu geus dilikeun. Sedekah 30.000, sedekah 50.000, salamur apaleun kabeh. Batur mah ieu mere teh 10.000, ieu mah 50.000. Apalun kabeh di beja-beja ibu bakal boga gelar. Naon gelarna? Berehan jeung bagel. Engke teh di akhirat ceuk ibu teh Gusti batur mah 10.000, abdi mah 50.000, bahkan basa dina muludan mah abdi teh pandepikeun ka 500.000. Pan henteu nya kitu lagi. Padahal pek infakeun ku dina muludan masih nyaan. Kasauran Imam Hasan Basri mah demi Allah lamun kaula dibere ku Allah Rabbul Alamin emas sagede gunung Uhud dek diinfakeun dipake ngayakeun acara maulid Kangjeng Nabi. Lain ieu mah aya nu nyokotan iuran keur maulid oge ka budak teh. Sayang, tu aya DKM jeung panitia mulu bejakeun mama eueuh kitunya. Lain budak teh kajeleng teh kaluar, ceuk DKM teh. Assalamualaikum, jeung salam jang, geus jamah aya. Aya dilebet ngan bejakeun eueuh zaman kanera. Tadinya sodako sinyan ngan di mana urang ge sodako kadek ulah make jeung di beja-beja ahnakeun bae lain hayang dianggap berehan ku batur lain hayang disebut alus ku jelema tapi kuring mah sodako semata-mata mengharapkan kana rahmat jeung ridona Allah. Lamun ku urang teu pikeun ka di beja-beja ka batur ka sarerea engke teh di akhirat Gusti batur mah 10.000 abdi mah 50.000 para sodako teh mana buruhna Gusti. Eta teh abdi teh keur meuli kuota tadi nama. Ibu teh meureun kumaha cek Allah wayahna buruhan anjeun mah geus didikeun di alam dunya. Dalantaran anjeun mah 50.000 sedekah eueuh dina ati saeutik-eutik acan ngarepkeun kana rahmat jeung ridho kaula pan anjeun mah hayang disebutkeun jelema dermawan ku sasama. Geus didikeun di alam dunya disebut jelema berehan di akhirat teu ngegel-ngegel acan kan ladang eta sedekah. Wal adha nomor kedua di mana urang sedekah ngarah jadi dipieun Allah ulah nyeri ka jelema nu diberekna. Merekna mah merek ngan dialungkeun kana beungeutna. Top sia ta merek, sia mah lamun teu dibere ku aing geus matak wadah. Nyerieun ka jelemana sedekahna jadi pahalana moal ka amu saeutik-eutik acan lantaran dibalas ku kanyerian jelema anu diberekna teh. Sedekah itu lawangna teh dua diterima ditolak salat kayaknya gitu keneh tapi aya hiji amal ibadah anu teu aya lawang ditolak naon sholawat ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasauran guru sekumpul marata budak sholawat mah boro-boro dibarengan ku hati sholawat mah boro-boro apal kana makna jeung kana harfiahna fasih kabina-bina sanajan macakeunna bari riya macakeun hayang katangar ku batur jadi wae sholawat. Masya Allah tabarakallah. Eta keunggulan sholawat ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata geuningan sholawat teh ibu mata jadi sabab sumbingna rahmat. Sholawat teh mata jadi sabab dihampurana dosa. Sholawat adalah hiji amaliyah anu mata ngajadikeun sabab aya balai, aya musibah teu beunang ditolak ku itu, teu beunang ditolak ku ieu bisa terhindar ku kautamaan sholawat ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayeuna urang ngacarakeun murudana nomor kahiji upami ibu cinta ka Kangjeng Nabi mahabbah ka Kangjeng Rasul sing sering baseuh lamai ku aosan sholat pek we nu mana wae ge sholawatna mah ani ujang senang mama hayang sholawat teh nu pangalus-alusna
lamun sholawat aya numpang alus-alusna berarti aya sholawat numpang goreng-gorengna. Sholawat memartabat nasami ngan cek ulama sholawat anu pangsae-saena sigot na sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah anu sok dianggo ke ibu dina waktos na tepan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina. Tah eta sholawat pang hade-hade nasigat sholawat ulah ieu da juga dengan oge sholawat teh sarua engke mah salat asar tahiyat teh urang ganti ku sholawat kamilah Allahumma sholli sholatan kamilah dan orang tong dina salat putih diganti ku eta anger we sholawat Ibrahim. Nomor kahiji upami urang ngaku cinta ka Kangjeng Rasul hoyong sasarengan sareng mantena dina sawargana Allah hoyong sapaat mantena jaga di yaumil jaja. Nomor kahiji na pisan sing seueur basa lamai ku anglesan sholat ibu osok basa lamai osok ngan ibu mah jika nama kawas abdi osok basa lamai teh lamun tas kopi hidung lamun tas budai lamun tas susunya panjarang tas sholawat mah tak ayeuna nama hayu umajak urang sering basihan Nabi urang kuaosan baginda Nabi sholawat ke baginda Nabi besar Muhammad. Hiji ciri na jalma cinta ka Kangjeng Nabi teh nomor kahijina kada seueur ngaoskeun sholawat. Cukup ujang lamun mah ngaoskeun sholawat unggul bukti cinta ka Nabi bohong salah keneh. Nomor kedua ciri jalma nu mika cinta ka hiji perkara yatbang bi ahwali eta jalma sok diajar nurutan kana perkara nu dipika cintana. Contoh ibu gaduh murang kali yuswana teh 4 tahun pameget keur dina film teh dina TV teh usum film jorok budak teh geus kapincut atina resep kana film jorok sana ku ibu teh ka pasar yang acuk teh hayang nu kumaha nu kieu lain sanes nu kieu lain sanes gok we ka hiji jongko anu aya di dinya teh atribut jorok teh ya eta budak ngacung tuh mah hayang itu ngus teh dipake ieu make kacamata teh geudinya tuluy make nu gaya bakat tukang di imah eta budak tepikeun ka ajeleng-ajeleng nganurutan jorok bahkan kursi dengdek oge tepikeun ka runtuh pan ku budak dipake ajeleng-ajelengan. Naon sababna eta budak make jeung nurutan kana ahwalna jorok lantaran dina hatena eta budak kapincut cinta ku film anu ngaranna jorok. Ibu bohong ngaku cinta ka Nabi lamun teu daek turut tumutur kana akhlak sareng kalakuan Kangjeng Nabi. Turutan atuh kumaha akhlak kalakuan Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maraduhum wa yusayyi'u janaijahum. Itu diantawisna akhlakna Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul marasa sasarengan sareng jalmi anu alim rasa perejengan jeung jelema anu sangsara matak lamun aya jelema bunghar mung wawuh jeung anu ripuh teu hayang akur jeung jelema anu leutik mung papangih jeung jelema anu miskin tapi ngaku umat Kangjeng Nabi anyakeun Nabi nu mana nu dianut ku manehanana. Da Kangjeng Rasul mah kajeun kanu miskin kajeun kanu sangsara rerejeun petak lamun aya jalma ikur sangsara daek rerejengan jeung anu leutik babarengan jeung nu sangsara pungkak we kaluhur dunya ana loba teu hayang papangih jeung nu leutik mung babaturan jeung jelema anu ripuh teu hayang papendak jeung nu sangsara robah tah entong disebut bapak upami istri tong disebut ece naon sebutna satria baja hitam lantaran nu barobah mah satria baja hitam. Turutan bu akhlakna Kangjeng Rasul kelaanan kumaha nu pangalah Kangjeng Rasul mah ibu akhlakna teh osok bager kanu perdit osok seuri kanu baeud eta teh akhlakna Rasul. Kangjeng Rasul akhlakna teh osok bager kanu perdit ai ibu nu ngaku umat Kangjeng Nabi geus ibu osok barang barek ka batur osoknya osok ibu masihan ka batur osok ngan dituluykeun anu sok mere pan batur tara mere mah urang ge taranya leuwih matengkel urang mah pan komo geuning dina eta we abdi masuk ka Bandungan teh dina bulan puasa baheula mah bulan puasa di tanah abdi eta teh hiji tradisi anu sakedah nama ulah dieuweuhkeun da baheula mah bulan puasa teh rantang teh siga siluruh hibar bu
mau cincing rantang teh nuka itu nuka dia intina pisan nyambungkeun silaturahmi jeung turunan ulah tepikeun ka pegatan obor budak teh dibawa jang ayo urang mawakeun ka si Uwa tak ieu teh si Uwa budak teh apaleun bahwa eta dirina bahwa eta jalma teh adalah uwana tradisi nu kitu teh ayeuna mah di teu abdi mah geus ampir teu aya sami kadahna mah eta teh dihirupkeun deui nyambungkeun silaturahmi karena teu pareumeun obor pan geuning eta teh anu rada licik mah nya make jeung geus teh dieurihkeun bapana tong diopi urang ge pan kudu mawakeun ka si anu urihkeun deui ganti rantang tepikeun ka boleger tumis teh pan geuningan geus beak samarana mah pan dina rantang teh abdi mah eta teh tradisi anu kacida pisan hadena da baheula mah lamun tanggal 25 dina bulan Ramadan encan mawakeun da pamajikan teh geus nyingsat halis teh sabeunah bapana geus tanggal 25 jabat can meuli kokbrut jabah hayang dikiriting gitu jaban can mawakeun pan urang geuning dibawakeun ku jelema itu meuli upama pisan dagingna baradag tempena ge meuli sagede telenan pan diopi hiji ge tepikeun ka kabuhulan ai urang meuli can mawakeun cek bapana teh teu boga duit kitu we pencit hayam boga hayam jago hiji-hijina digoreng digeresel dipencit digulai dihade-hade dipacang-pacang pernah ku ibu cekerna keur bapakna ngarah babari ngoreh jangjangna keur si Ujang ngarah bisa ngalayang ai eta can cek bapakna teh jajanona jeung pingpingna keur saha keur mawakeun ka si itu ge mawakeunna meuni upama dielingan ku salaki kieu mah tatangga eta nu deukeut ngameueun pisan tapi keur kabesekan tadi kadengina teh ngambeu pasakan jaja mah dek dibere moal si eta ge tara mere cenah kitu aya nu kitu urang ditu mah teh sami palingan video mimitina urangnya nu kitu teh padahal lamun dek nurutan kana akhlakna Kangjeng Rasul batur pedit urang masing bageut kira-kira bakal katurutan lamun urang bisa mere ka nu pedit bakal katurutan mah anu urang bisa bager ka pedit bakal katurutan mah ayam begitu muludan bu ayam yang dipercit digana mah akhlakna Kangjeng Rasul begitu akhlakna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajeun batur pedit kajeun batur koret kajeun batur kaayan merengkel Kangjeng Rasul mah berehan tahgelaanan eta atuh akhlakna Kangjeng Nabi anu mulia teh turutan ku urang teh turutan ku urang akhlakna Kangjeng Rasul teh aya milu-muludan nya tiga hoyong susu eta mah ayam teh wede karena masalah nu tadi kan hayam geus kabur ya. Urang ngaku umat Kangjeng Rasul mah nomor kahiji ngadohirkeun rasa kacinta ka mantenna teh adalah seueurkeun ngaoskeun salat. Kadua diajar turut tumutur kana akhlak mantenna. Akhlak mantenna teh diantawisna mah Kangjeng Rasul mah osok bager kanu pedit, osok seuri kanu ibu tiasa kumujeng kanu baeud atau mau diterangkeun deui teu mah pek batur baeud ibu mah seuri batur amek ibu mah ulah dia lantaran lamun batur baeud ibu kalah ka ngabaeudan leuwih munyong tibatan cungcung aseupan berarti martabat urang jeung eta jalma teh sarua sami eueuh nu alus batur baeud urang makin bae seuri batur teh nanya urang mah pek tanya eta teh akhlakna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuluy pidamel mang pirang-pirang pasunatanana sunnah Kangjeng Rasul itu adalah seueur kabina-bina man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah upami ibu jeung bapak urang dieu ngagaduhan cita-cita jeung kahoyong-hoyong reuleujeungan jeung Kangjeng Rasul anu mulia tah diantawisna teh ayeuna ngayakeun muludan pidauh Sayyidina Ali karamallahu taala wajhah dina kitab An-Nikmatul Kubra alal alami fi maulidi sayyidi waladi Adam
mualif eta kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dina halaman 5 tepikeun ka 7 bersih nyaritakeun masalah murudan. Aya katerangan Sayyidina Ali kasauran Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wajhah, man awama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya ila bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sajal manu ngagungkeun kana maulidna Kangjeng Nabi angoan ngangon upang saena dangdan anu dinyakeun ka bina-bina dek muludan mabu baju teh nupang hadena ulah baju paragi ngarit dipake muludan ayeuna lajo dangdut nupang hadena dipake nupang saena acuk tepek anggo muludan dipen anu mahal teh anggo muludan sing gaya ibu teh ciri ibu teh bunga ibu bingah ku sumpingna sasi kelahiran Kangjeng Rasul bingah teh naon cirina bunga aku abdi diwalan cirina ibu bingah nuda anu angkat ka dieu sadayana dangdos make jeung dilipen diwedak ieu make cinot eta teh cirina bingah lamun teu bunga mapan boro-boro hayang dilipen teh hayang ngisang-ngisang acan ibu teh baringah ayeuna teh lantaran sumping sasi kelahiran Kangjeng Rasul urang pidamel atuh sunnah-sunnahna Kangjeng Nabi upami urang hoyong sasarengan sareng mantena di sawargana Allah diantawi sanumna teh ya sajal manu ngagungkeun kana maulidna Kangjeng Nabi kusabab dina eta muludan terjadilah jadi sabab dibacakeunna maulid Nabi atau Nabi berjanji da marhaba kumaka ituna la yakhruju minad dunya illa bil iman jalma nu hadir ka eta tempat jalma nu ngariung di eta tempat moal maut ninggalkeun alam dunya angin mawa iman jeung Islam. Alhamdulillah mudah-mudahan orang sadayana oge hadir ka ieu tempat ngagungkeun ka Kangjeng Nabi boga rezeki da dipake muludan dina waktos ngantunkeun urang sadayana sing husnul khotimah iman jeung Islam sing dicanak dugikeun ka menghadap-hadapna Allah Subhanahu wa taala. Malih panggeuningan Imam Fakhruddin Ar-Razi madugikeun ka aya keterangan kieu ma min sahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au birin au sayin minal ma'kulat tepati-pati hiji jalma macakeun maulidna Kangjeng Nabi ala milhin kana uyah au birin atanapi kana beas au sayin ahor atanapi tina satiap katuangan anu sanesna aosan maulidna Kangjeng Nabi di awo murudan kumaha pami dituang ku eta jalma eta gegeroan di lebet patuangan yang 2000 yastakiru wa gebugan dina patuangan oge tetep dina patuangan anak hatta yabirallahu li akli sehingga Allah ngahampura heula ka jalma anu nuangna matak lamun disuguhan dina muludan ulah tepikeun ka dituang beakeun kabeh kuduna cek si ibu teh jeung si bapak tah dewek menyeta matak sok gemul dina muludan ge eta dalilna cenah kitu biasa dibantu nya tuang kadinya eta teh ngadua lamun aya leupeut aya papais aya cai aya cau di dinya tuang ku ibu ka dina muludan cau ngadua ya Allah abdi moal cicing dina ieu leupeut patuangan jalmi abdi moal tumetep di patuangan jalmi saengga Gusti ngahampura heula kana sakabeh dosa jeung kasalahan ieu jalmi. Kau masya Allah kau tamahan muludan atuh komo ibu anu ngeluarkeun harta jeung kakayaan ibu muludan ayeuna uduran teu wah nutu kadinya udunan nyakeun nyun polu teh sing barada na muludan mah ujang badag-badag ting malamun teu beak gampang sesana bahankeun ka ajengan muludan ieu tahu muludan ieu teh sing jadi panggeuing kana hati anu keur sare anu keur calik anu keur cicing urang sing seueur ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi hayu urang diajar turut tumutur kana akhlakna Kangjeng Nabi oge sunnah Kangjeng Nabi urang keureuh ulang leukeunan keur bapak-bapak we nu terakhir nama sunnah anu matak ngajantenkeun sunanul huda keur bapak-bapak itu adalah netepan berjamaah ulah ngaku umatna Kangjeng Rasul ulah hayang dina hate disapaatan ku Kangjeng Nabi ai salat di imah we di imah ujangna teu meunang salat di imah teu jadi lain teu jadi ngan teu pati beres ai ngaku umat Kangjeng Rasul mah bahkan dina durah maupun aya katerangan kieu
salat najalma berjamaah di masjid sejak turut tumutur karena akhlak Kangjeng Rasul berjamaah di masjid sawaktu moal kaberi ku salat munfarid di imah salila 40 tahun tengah-tengah mata ku ibu teh kiringkeun Pak berjamaah ngaku umat Rasul mah ai bapak di dieu mah alhamdulillah percantan tiap subuh oge cenah sok pinuh bejana mah ngan pinuhna teh teuing ku poek teuing ku naon eta teh tapi miti ayeuna mah hayu urang lengkahkeun sampean Pak sameme sampean urang ngalengkah ka pasar ngalengkah ka pasir hayu urang lengkahkeun heula kanggo berjamaah netepan subuh memehna qobliyah heula usolli sunatan qobliyah subhi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar naon buruhanana khairun minad dunya wa ma fiha ibu anu sok ngaleukeunnan qobliyah subuh buruhna leuwih alus tibatan ngabogaan alam dunya jeung sapangeusina ujang mama biri kitimit wae mama loba kasusah kumaha amalan nu matak diri sabab majag-jag berjag rizki ngalir kasusah ningat kabingung eueuh kasauran almarhum Allah yarhamu Kiai Haji Maimun Zubair upami ibu pepenak sareng waktosna subuh qobliyah subuh aoskeun 2 serat rakaat awal aoskeun ku abu serat ibu serat anu kae rakaat kae teh al-insirah terang al-insirah apa panai urang megeningan nyata tenapi we bu netepan ieu mah kade salatna surat teh kudu ku surat al-ikhlas daya nu ngacung neten abdi mah ujang meuni ku al-ikhlas meunang lamun diganti ku kulhu cenah kitu Gusti itu agung al-insirah oke ibu teh eta teh bakal rada bingung lamun dia mah rakaat kahiji surat teh alam nasroh laka sodro nomor kedua alam taro ba'dia subuh nomor kahiji alam nasroh nomor kedua na alam taro jalma nu ngadawamkeun eta kalakuan midamel kana eta kaifiyah bidamel Allah bakal mapari 2 kautamian nomor kahiji moal dibere penyakit anu matak jadi madarat penyakit berat nomor kedua kasusah di dirina jeung kulawargana bakal dijauhkeun ku Allah. Osok ibu qabla subuh. Osok sakapung lamun teu kaburangan adanya. Panai kaburangan mah boro-boro salat subuh pada hordeng jutukkeun. Geuning geus moncorok panon poe. Netepan Bapak angkat ke masjid jadi umat Kangjeng Rasul mah lantaran netepan anu disaksieun ku pirang-pirang malaikatna Allah adalah netepan subuh. Bahkan kasauran Buya Hamka dugikeun ka dieu lamun ibu jeung bapak hayang menakan jalma anu iman teangan lamun ibu jeung bapak hayang papanggih jeung jalma anu Islam teangan masjid jeung lapang dina poenan Idul Fitri ibu hayang menakan jalma anu Islam asupan masjid asupan lapang dina poenan Idul Fitri alhamdulillah loba beakan naik boro-boro ahli salawatan ahli pengawasan nutara wae ka masjid dina Idul Fitri mah alhamdulillah pangheulana bajuna pangalusna kopiahna nyeng celek merekna teh Haji Iming make koko ngagebay merekna teh Haji Aman sarungna ngelebet merekna teh Haji Amung alhamdulillah Idul Fitri mah lamun hayang menakan jalma nu Islam teangan lapang jeung masjid dina poenan Idul Fitri ngan upami ibu jeung bapak hoyong pepenak sareng rarai jalma nu iman teangan masjid dina waktu berjamaah subuh taros we kana diri martabat dina Islam ataupun geus naik kana martabat iman barometer na diantawisna adalah netepan subuh berjamaah ulah ngaku umat Kangjeng Rasul tapi urang berjamaah tara ka masjid hare-hare cilaka urang ngaku umat Kangjeng Rasul hoyong diangkan umat mantena berjamaah ke bapak-bapak hayu rame eta panginten isnatina mulun mah mudah-mudahan di acara teh sababiah urang ngagungkeun ka Kangjeng Rasul ibu bapak sadayana sanes urang angkeun sing diangkeun sebagai umat Kangjeng Rasul anu wajib nampi sapaatul udma jaga di yaumil jaja amin ya Allah ya rabbal oge urang doakeun ku urang sadayana pangersana ajengan tadi ku pangersana Raden Haji kitos diundingakeun na waktosna bade angkat ka itu umroh urang doakeun ku urang sadayana di perjalanan sing disalametkeun ku Allah
dina waktu ibadah nasi paparin ku Allah kalancaran oge pamugian utamina bisa harta anu dikaluarkeun ku anjeunna tanagi anu dikaluarkeun ku anjeunna sing digentosan ku Allah Rabbul Alamin ku perkara anu paling berharga kenging kabagjaan kamuliaan dunia akhirat oge pamugia ajengan di dieu ngeuyeuk masyarakat sadayana di kampung Cigenel ieu sing dipaparin ku Allah ka istiqomahan sing dipaparin ku Allah Rabbul Alamin jalan kaluar tina setiap masalahna lantaran anjeunna di dieu teh umpan amanah tadi oge saur pengarsana Mang Haji di dieu ieu teh wakaf atuh panginten anu ngawakafkeun teh bakal ngajanten kaistimewaan kautamaan upami ieu tempat diayakeun urang kalih ngararaos aya anu sholawata dianggo muludan abdi yakin pahalana bakal ngocor ngagolontor ka almarhumah anu parantos ngawakafkeun ka ieu tempat ya. Oke mudah-mudahan ieu lamun sadayana anu hadir ka ieu tempat lamun Cigenel khususna sababiyah ta'lim wa takrim ka Kangjeng Rasul pamugia ieu lemur sing dijaga ku Allah Rabbul Alamin disalametkeun dina bahaya sareng musibah ditebihkeun dina mang pirang-pirang balai sareng kacilakaan pendudukna sadayana sing paranjang yuswa sing sarehat salira sing istiqomah dina ibadah oge pamugia urang waktos ngantunkeun ieu alam dunya sing aya dina kayaan husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal Alamin lamun amin geus rada panjang jigana mengaji dek ngosan dalantaran dia teh ibu teh make jeung ngaharewos menilila-lila teuing cenah kitu anu kapihatur nu leres eta teh dina agama nu lepatna mutlak tina kalepatan kabodohan abdi nyalira sakantenan we urang tutup ku doa da nembe ngahayorna urang ngadua ka Allah mudah-mudahan riungan urang sadayana sing dijantenkeun ku Allah riungan anu dipinuhan ku mang pirang-pirang rahmat ridho tur magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamda naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana ya ilahana lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Latif ya Muyassir kulli yasirin yasir alaina kulla asirin li'anna kulla asirin yasiruna alaik. Allahumma ya kasirun nawal wa ya da'imal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya rajiqal ibadi ala kulli halin wa ya badi'an bila misalin wa ya baqin bila zawalin nazina minal kufri wa dhalal bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhainan illa qadaitah wala maridan ila safaitah wala ghaiban ila radattah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyat as'aluka al-ijabah ya Allah bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fabighfir lana hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu yakfi bi ridha wa rahmati wa lakum wa li jami'il ummah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bad'u ya Alimu ilahana ya ilahana ya zillana ilahana ya ilahana
Ya